Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel Tauhid Sunda ngabahas perkawis ilmu hakikat. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadugikeun perkawis agama sanes lamunan tapi agama kedah di alaman. Soalna naon di zaman ayeuna seueur anu ngadugikeun perkawis agama tapi ngan saukur lamunan beja anu dibejakeun deui. Tah ieu teh mangrupi kasalahpahaman kumargi naon, kumargi teu uninga kumaha carana lebet akhirat atanapi diajar maut sateu acan mati. Mutu qobla anta mutu teh lumawi urang dibuka ayeuna kusim kuring manawi tiasa katampi para saderek sadayana agama sanes lamunan tapi kedah di alaman. Urang contohkeun kana perkawis kota Jakarta tapi abdi teu acan pernah ka Jakarta, nembe beja tina buku, nembe beja ti batur, sareng abdi yakin yen Jakarta teh aya, sareng dongeng-dongengna anu pohara seueurna nu rame cek batur. Tah ku abdi langsung dipercaya. Akhirna kumaha lumpatna, upami urang teu ngalaman ka Jakarta wae lumpatna ngalamun. Apakah lamunan eta tiasa dugi ka Jakarta? Lamun urang henteu mraktekeun, henteu apal jalana, nah urang wajib pisan sok sanaos urang apal bukuna kumaha syarat-syaratna ka Jakarta teh ongkosna sabaraha, naik naon ka dituna. Tapi ngan saukur beja urang moal nepikeun ka belut buluan oge. Tah seseueurna anu ngadugikeun agama teh dianggapna beja, dianggapna keyakinan hungkul, dianggapna saukur dongeng urang ku yakin oge bakal bisa nepi ka surga ibaratna teh. Soalna seueur nu ngadongengna lumpatna kadinya tujuanana. Sedengkeun dicontohan ku Kangjeng Nabi teh akhirat tiasa ditempuh ayeuna keneh kumargi urang kedah tiasa maot sateu acan mati teh dina kateranganna ge nembe disebatna lebet akhirat eta numawi cenah kedah pendak jalan anu lurus. Jadi pendak jalan anu lurus eta nyaeta pendak cukang sirotol mustaqim eta. Di mana cenah cukang sirotol mustaqim eta nya aya di balik utusanana anu disebat tali wasilah eta teh, jembatan eta teh. Numawi upami agama dijantenkeun dongeng lumpatna teu benten sareng cerpen cerita pendek teh dinu bahasa Indonesia nama. Mun saur bahasa Sunda nama carpon, carita pondok
kadang bisa jadi carita panjang eta ge. Tah lamun urang ngagugulung apalan terus ku urang ditepikeun ka batur, eta masih bohong keneh, masih dongeng keneh. Ibaratkeun urang apal teori ka Jakarta sakumaha pasehna ge, urang lamun teu acan ka Jakarta berarti urang ngabobodo batur. Sabab upami batur naroskeun ka urang atos akang misalkeun ka Jakarta teu acan, atuh terus kunaon ngadugikeun meuni jiga nu nya tentang perkawis Jakarta, padahal akang oge acan pernah ka Jakarta teh. Rek kumaha nungtun batur lamun anu ngabejaan ge teu acan pernah ka Jakarta, akhirna ka Bandung oge disanggana ka Jakarta. Nah justru eta anu seueur pemahaman dina agama, tungtungna ari beja jeung beja mah lumpatna jadi debat eta nu akhirna jadi parasea ngarasa bener tina pemahaman akalna, sabab hasil tina keyakinan anu diyakin anu dibacana kumanehna diagem. Tah nu bahayana teh justru agama teh kedah kenal ka Allah teh dipalebah dieuna supados henteu kamana wae, supados teu janten perdebatan, supados tiasa ngarangkul kasadayana. Sok sanajan teu tiasa maca, teu tiasa nulis, tapi upami urang parantos lebet kana jalan sirotol mustaqim eta, urang bakal apal perjalananana sareng tiasa ngadugikeun ka batur kumaha prosesna naon wae nu kaalamanana. Tah janten henteu bohong nyaritakeun anu kaalaman ku urang eta real kanyataan anu kaalaman. Tapi lamun hasil tina bacaan, tina hafalan jeung beja ti batur eta masih ngabobodo batur. Nu mawi eta pertanggungjawabanana ageung pisan ngadugikeun agama teh. Ulah lalawora urang ngadugikeun agama teh ibarat supir. Sabab naon? Sabab supir anu nyandak penumpang lamun supirna mabok teu apal jalan nyanyilakakeun sarerea. Komo deui lamun penumpangna ratusan malah nepi ka ribuan. Tah ieu anu bahayana teh ari pangbibita setan lumpatna kanu dipikaresep jeung dipikangewa teh ya, anu ku abdi didugikeun tah nyurup kanu seueur dipikaresep ku umat manusia. Sabab setan mah dongkapna pikabitaeun piresepeun. Jadi kajalmi sumpingna karaos nyaman, karaos yakin, seolah-olah jalan anu bener teh anu keur dialaman ku umat manusia dina jalur eta. Sedengkeun upami lebet kana dimensi Quran anu qadim nyaeta Quran anu salaresna bakal kataringali mana anu mancala putra mancala putri saukur ngabibita batur malah nepikeun kahayang dibayar cek paribasana. Hapunten bae
sabab ieu abdi kedah ditegeskeun karunya ka umat salami ieu dibobodo wae. Cenah bade dilajengkeun mangga, tapi simkuring wajib ngadugikeun sok sanaos henteu ditampi oge, sawios nu penting mah abdi parantos ngadugikeun. Kumargi upami abdi henteu ngadugikeun nya abdi anu keuna ku hukum ti Allah. Sok sanaos cenah batur ngamusuhan, batur nentang wios, da memang hukum anu mutlak mah pasti ditentang ku relatifna akal manusia, nyaeta nafsu anu alim nempuh jalan anu lurus teh. Ayeuna agama janten dongeng teh sabab henteu uninga agama nu sabenerna, sedangkeun dina katerangan Islam teh ilmiun wa amaliyun, ilmiah sareng tiasa dibuktikeun. Kunaon cenah ilmiah? Sangkan manusia henteu ngahayal. Ai ilmiah teh tiasa dibuktoskeun sacara ilmu, aya rumusna, aya carana, aya teknikna. Sabab ilmu mah sadayana ge aya nu kituna, supados henteu salah sasaran. Numawi ulah asal-asalan, numawi Allah ngayakeun ilmu eta supados jalmi henteu sia-sia dina ngajalankeun ibadah ka Allah. Lamun urang keukeuh dina kayakinan urang, kayakinan masing-masing eta hartina masih ngolembar, masih nentang ka Allah. Sok sanajan ngaku parantos kumaha bae ngajalankeun ibadah, tapi upami henteu sesuai sareng ilmuna, eta hukum anu mutlak pasti sia-sia ditegeskeun dina Quran mushaf oge. Kunaon cenah rada tarik? Sabab karunya ka umat di zaman ayeuna teh numawi diterangkeun dina katerangan oge bakal seueur ahli pidato di akhir zaman teh. Akhirna lumpatna kumaha ruksak agama teh, sabab penyakit agama mah tiba heula ge kitu. Anu janten ngaruksak teh nyaeta anu katingali ahli, tapi sebenerna mah eta kedokna hungkul tapi eusina sanes anu salaresna. Ieu terang-terangan ku kuring dibuka, kusim abdi dibuka supados pada uningan. Ulah kapepende ku cariosan, ku penampilan casing, anu ngayakinkeun ku kapinteranana, ku gelarna, seolah-olah bener, tapi lamun ditingali dina kasadaran anu sabenerna eta masih kapalsuan, masih mangrupa pangbibita anu nyasarkeun ka umat. Permios sanes teu sono, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.